Carita wayang nyaeta carita anu sok dilakukeun dina pagelaran wayang. Carita wayang boga struktur nyaeta murwa, nyandra, kakawen, antawacana, tutup lawang sigotaka. Istilah murwa dina tradisi pawayangan Sunda aya dina wangun tembang dalang anu dipidangkeun dina awal pintonan atawa dina tradisi pakiliran Jawa disebut pakiliran bubuka suluk. Nu kadua aya nyandra. Nyandra mangrupa pedaran adegan ngagunakeun basa prosa wayang. Nyandra aya dua rupa, nyaeta janturan jeung pocapan. Nu katilu aya kakawen. Kakawen dina pagelaran wayang golek mangrupa salah sahiji unsur vokal anu biasa ditembangkeun ku dalang. Nu kaopat aya antawacana. Antawacana mangrupa dialog antar tokoh wayang, sedangkeun antawacana antara tokoh wayang jeung nayaga atawa juru kawi disebut dialog samping. Antawacana biasana dianteurkeun sanggeus pocapan. Nu terakhir aya tutup lawang sigotaka nyaeta tanda rengsena pagelaran wayang. Unsur-unsur carita wayang nyaeta aya tema, galur, tokoh palaku, latar, jeung amanat. Selanjutna aya rupa-rupa wayang. Rupa wayang teh aya wayang golek, wayang wong, wayang titi, jeung wayang purwa. Aya oge wayang beber, wayang krucil, wayang lilinggong, jeung wayang gedog.